Ada liar, kabeak bensin kunaon, iya motornya. Kurang bantuan ah. Ini kemana tuh ya? Belum dibantuan. Ya, belum dibantuan Pak Biak. Kaonangan pegumang iya tetapi kalah beak bensin. Hek jauh kene kang geus beurang poe. Nyaku ieu teh. Heeh, pugu ieu. Mas bin ka dieu nya datar ieu ku tukang bensin dihareup teh 10 meteran paling. Mang nuhun atunya. Kayak bi kemana? Mana tuh buruhna? Nah, zaman ayeuna mah nu gratis. Nu ngadorong secapek-capek dia tanyakan. Duh, kumahanya mang. Asis nage ku ieu. Ngan sakieu-kieuna jang besar bensin pugu taya deui hek jauh kene pugu perjalanan kumaha atunya. Ah, tuh ari mah muruhan mah hayu ah. Balik deui atuh ari mah muruhan mah. Suka antarek muruhan kah ditulungan. Nu gratis sih. Zaman ayeuna mah. Ya, si emang sugan teh ikhlas nulungan teh. Zaman ayeuna mah da nu gratis nanah nogenan. Jatah ge mayar zaman ayeuna. Nyaan jelema teh. Ah, sugan euy aya kopi nganggur euy. Lohor kieu mah betah bari nyantai di luar ngopi. Jeung aya jelema itu deui. Kadar ogenan ka dieuna teh sok ngadon miakeun kopi ku jeung uyahan kopina nage sia. Biar tau rasa sakalian ka jeung ngopi ke mek nyeun deui we jelema itu balik mah. Bu aing sia. Wah, kebeneran mah euy keur ngopi euy. Alah, naon deui ngopi atuh gawe mah. Atuh minuman euy. Ngeunah euy kopi euy. Ngopi lah, naon deui deh. Capek kok urang geus digawe euy. Urang can ngopi we kita tadi ogenan. Kang rek aik ayeuna Urang geus ka kebon sarua can ngopi po beteng aja lewat ka dieu sugan. kop atuh teh bisa yang kopi mah. Kop. Bae nya. Bae kop lah. Oh, sesuai. Gawenan tuh kitu mang tadi ti kebon. Ari abi mah tadi tetes ieu yeuh, tes nyilikan tengah kalapa jang sadapeun geuning lah. Kalau do kieu mah nyadap gawe teh dawa digawe geuning. Ke jelema teh ngopi jiga nu nikmat kitu atawa tadi teh ngesupkeun gula aing teh. Abi ge sarua tadi teh maksakeun, ame emang sarua ngarasakeun eta kumaha rasana kopi.